Bade ngedar deui video anu anyar di kawasan Nagreg. Tah kawari-wari kadulur-dulur kami hayang terang video Abah di kawasan Nagreg. Abah bade mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh kawari-wari kadulur-dulur tonton video Abah anu ngaran Amang Tajudin. Tah Amang Tajudin teh can dibagikeun Abah erek kaluhur video pigunungan tah ieu ramping anu sakiluhurna katingali ku Abah. Tingali Palipulon aya gunung ditugar. Tingali entah hukum anu sama teh aya teu bisa diahalan. Gunung anu luhur anu ngacibir aya di kawasan Nagreg teh katingali pisan ku Abah ditugar dipake nyaur dalan tol, dipake nyaur perumahan, dijaruahan. Tah amun ke geus rata mah kadangkala dieun perumahan kena dieun imah boga tanah di kawasan gunung ieu dijual jalaan tanahna katingali Palipulon aya beko aya sagala rupa we aya tingali keur nugarna ku alat mah aya perkara sulit ku alat mah utama boga akal diakalan ieu tah Abah ayeuna aya di luhureun kawasan Nagreg di lingkar selatan teh keur nemong-nemongkeun pemandangan anu mata kataji nu ningali mata waas ninggalna ningali di kawasan Nagreg teh. Tah Abah rek nemongkeun video anu jelas-jelasna bohong Abah mah katingali pisan. Tah mata hati-hatilah tah di perjalanan mode nanya ka dieu besi engke ti kos lewat wah geus moal aya tulunganeun di dieu di gunung. Alhamdulillah Abah tiasa menjelajah kawasan Nagreg. Abah atok-atokan lamping mun kati pisan ku Abah. Alhamdulillah tah ieu di luhureun terowongan teh ayeuna mah ku Abah kajelajah kapungkur Abah teh apa ka dieu. Abah teh disangka ti tadina disurti ti tadina nya teu disawang ti anggalna. Abah teh hayang ka gunung Nagreg. Tah ayeuna mah ku Abah ditemukeun kawasan Nagreg teh tinggal lamping anu sakitu gelebir teh katingali kawasan Allah mah hiji perkara nu diemple-emple pasti diciptakeun ku Allah teh ciptaan Allah mah urang mah sing yakin kahirupan dunya teh anu sakedeung bakal balik. Tah geus balik teh naon anu bakal dibawa moal gunung, moal harta, moal duit, moal HP kajitu teu dipake ge moal poe ngon teh moal dibawa tetep we kasayan ibu, kasayan bapa, kasayan wargi-wargi tah bakal kacanak mah tah wargi-wargi dulur-dulur kasayan ka Abah umang ku kuota ku Abah dan nonton video Abah teh teu gratis pake kuota pasti pakai duit. Tah hitung-hitung umang we ka Abah mudah-mudahan Abah sing terkabul hoyong Abah teh ka dieu ge pake motor butut motor anu keun bae tapi da urang mah tumampi we apa adanya. Nu penting mah ulah mogok di rumah ulah nyusahkeun batur urang mah leutik-leutik ge boga tumampi we tumarima urang mah apa adanya ulah sampai keunah mampu kana motor anu second hayang motor anu alus belana yang kena hutang. Tah engke teh luntas di tengah jalan mun teu kabayar disanak deui mending kana motor sederhana tapi urang suka bunga coba ada urang mah lain butuh motor butuh suku lain hayang kapuji wah si anu mah motorna meuni halus sabaha hargana puluhan juta tapi urang mah keun bae boga motor awon-awon ge gaduh mah teu nyusahkeun sanes. Alhamdulillah Abah teh geuning aya di kawasan Nagreg teh motor ge teu nyusahkeun batur. Kamari ieu mah Abah ka dieu teh napurantan teu apa bakal atok-atokan kieu moal anu kareta api we Abah teh kana KRD kana kareta KI KI teh kareta Indonesia. Abah teh di Cibiru ka Cicalengka mayarna murah meriah tah kawari-wari upami hayang ka Cicalengka tah hayang ka kawasan ieu teu ngangge kendaraan motor
oh iya kanu kereta api 5.000 kadina 5.000 jadi 10.000 terasa bade video bade ngonten oh kawargi-wargi kaduluru ditemongkeun pisan ku Abah di kawasan nagreg tinggalan tuh lampingna geus nu laluhur ieu nu ngaran Amang Tayun teh nemong-nemongkeun pemandangan teh Abah ulanna kacaprak acapruh aya teh resepkeun ka Abah mudah-mudahan we sing asa pangampura ka Abah eta sayan jeung kawonan mah kanyaah ka Abah mudah-mudahan sing dapat pahala sing moal ganjaran inang imbalan ti Gusti Maha Suci sing jadi amal soleh alhamdulillah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.